Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber dongeng Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Siti Nurani bagian ka-7. Ye yasana Bapa Atolib. Satu acan dipedahar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nu kadenge nawan-nawan lian ti sora ti kamar tamu nu disarean ku Edi. Sora kurusa keresekna simbut jeung harewasna Neng Yeti jeung Edi nu keur diubaran. Meh nepi ka wanci subuh kakara Neng Yeti katembong kaluar ti kamar tamu bangun anu lungse tenangan ngagoloyoh asup ka kamarna. Kadenge sora kunci nu nyetrek dikoncikeun ti jero kamar. Nepi meh brai berang nu sarare acan aya nu kaluar ti kamarna malah ibu Neng Yeti oge masih keneh kulam. Urang kocapkeun ayeuna pamirsa nyaeta kaayaan Mahrub, bapak kepala anu katelahna ku bawahanana jeung kudu nyarebut karamana Mahrub di lemburna harita geus angkat ti bumina nyarios ka istrina rek aya kapentingan objek. Geus ngadius dina motor Vespana bangun anu rusuh sababaraha jalan jeung pengkolan nu geus kaliwatan. Di sisi jalan gang nu anggang ti tatangga di hiji gedong nu leutik tapi camperenik lega pakaranganana di hareupeunana paroe ku tangkal buah gedong anu ngaruyupuk. Sakurilingna dibenteng ku tembok anu luhur. Iwalti hareupna tembok nu mangrupakeun pagar nu jadi papaes nambahan alusna ka eta gedong. Rag motorna dieureunkeun ti jero gedong katingali hiji istri muka panto jiga nu mere isarah kanu kakara datang yen nu boga imah acan sare harita teh. Bapak kepala nyetandarkeun motorna nyelang muka heula panto besi pakarangan nu ngan ukur dikulawitkeun. Geus muka panto mah bapak kepala nungtun motorna ka jero sarta pantona ditutupkeun sakalian dikoncikeun. Bus motorna dilebetkeun ka garasi nu aya di gigireun eta gedong nu kagunganana lebat bangun anu teu asa-asa sapertos di bumina ku anjeun. Pi, menawi teh moal ka dieu upami teu emut mah kana janji api. Lat-latna 11:30 meni parantos kesel abdi ngantosan. Pira aku atuh sidra janji suruh bapak kepala bari gek calik dina kursi jok nu hipo bangun ngenyod nu nganggo karet busa ti lebetna. Dilebat wae calik napi hiji istri geulis naker anu tadi nyarios ka bapak kepala ngajak ngalih ka lebat. Istri teh nyelangoncikeun panto teras lebet ka bumi nyamperkeun ka bapak kepala nu calik dina dipan model ayeuna nu kasurna ku busa nu bangun hipo nakara. Gek istri teh calik gigireun bapak kepala kasurna maning ngampul ngenyod di diukan istri teh bari imut lalab pisan. Bade tuang heula pi. Atos pugol teh motorna dipake barudak. Ngagaleuh deui wae atuh pi supados ulah perebut ari arek nganggo teh.
Sur eta istri diukna nyakatan ka bapa kepala. Nya arek meuli hiji deui, tapi anggar we moal menang make ari disimpen di ditu mah. Sur bapa kepala bari netep ka eta istri bangun anu deudeuh. Di dieu wae atuh simpena piraku apih teh hawatos ka abdi. Da abdi oge hoyong gaduh pespa. Ulah kana becak wae saban indit ka pasar teh. Tuh rusuh teuing ti imah teh poho apih teh. Naon anu hilap teh pi? Saur si istri bangun rada kaget. Anggur obat nu model teh nu dicarioskeun minggu ayeuna geuning ku apih. Hanjakalnya pi. Heug parantos lami ngantos. Manjur eta mami moal lebih kagagal cespleng teh lain bohong. Kaluaran ti Hongkong atuh da mi. Hariwang we sieun diarinum ku barudak. Heug botolna make botol anggur biasa deui. Botol kolesom buatan rumah obat di urang. Piraku atuh pi? Sakitu geus peutingna bapak kepala sareng istri masih keneh ngobrol uplek pisan nyariosna diselang ku haharewosan. Mungun aya rahasia nu sieun aya nu kadenge ku anu sejen, padahal saha pi jelemaeunana tengah peuting anu rek ngulampreng ka pakarangan imah batur. Pi rada hese ngakalanana mari mah. Amih mah geus loba ngaluarkeun duit nu dipake ngeupanan manehna teh. Kakuping eta istri nyarios ka bapak kepala ngaharewos ditongpokeun kana cepilna bapak kepala. Kamari oge basa piknik. Geus menta deui artos aya 5.000 rupiahna. Acan nu ti payun urut ongkos ngomean motorna. Keun bae da moal tepi karugi ari hasil mah. Geus katarima balasan suratna ku bapa, malah daek cenah ngalewihan tina harga nu biasa nyawa bapak kepala ka eta istri. Tapi pi amih priyogi artos teh kumaha api tiasa nyumponan nu mata kapih ka dieu oge dibelaan peuting-peuting nyumponan janji teh ngan omat kudu bisa kapulangkeun abis bulan ieu sabab duitna duit pait dapih geus teu boga duit pisan. Piraku pi artos sakitu seueuna tina hasil ti payun parantos seep onaman pan dipake nyieun gedong oge sabaraha jutaeun atuh mi acan basa pestana lain duit saeutik nu dikeluarkeun teh atuh da ari henteu kitu rada hese urang neangan pi kauntungan ka hareupna. Malah aya ari 2 jutaeun duit batur nu dipake heula ku apih teh. Sur bapak kepala bangun sari humandar nyariosna kitu teh. Bapak kepala muka jaketna bari ngodokan saban sakuna ngaluarkeun artos sababaraha beungkeut tina duit ribuan jeung 500-an warteuh keneh pisan digolerkeun dina korsina nu keur dicalikan. Tah mi hitung dengan aya sakitu buktina jeung kumaha geus beres sagala rencana jeung persiapanana nyariosna bari ngagoledagkeun mastakana kana panyarandean korsina. 1 2 3 4 5 ngan aya 1,5 geuning pi. Istri teh ngitung duit nu sababaraha tumpuk bari nyarios ka bapak kepala. Nya mahi sakitu oge sumuhun engke subuh abdi mios teh sareng rencana abdi teh bade ka Jakarta, Medan, Singapura, Hongkong teh api beri nyamper sakalian. Nya kumaha amih wae apih mah nyaho beres we segala urusanana oge masrahkeun. 1,5 juta rupiah duit nu ngagoler dina kursi teh geus ngampih pindah kana tasna eta istri nu disebut amih ku bapak kepala teh. Aeh jeung mari henteu inditna nu mawi henteu tiasa kabawa nu mawi henteu tiasa kabawa ayeuna keun bae sugan jalanan engke pi. Ayeuna mah ngan opatan anu kabawa teh si Neni, Poni, Lin sareng Kori eta teh. Nya atuh ari geus beres mah sagalana syukur apih mah geus tunduh. Sur bapak kepala bari lebat ka kamar dituturkeun ku istri teh. Kaayaan di sabeudeureuan eta imah teu kakuping deui sorana naon ngan sora hawar-hawar ti jero kamar raketna sora tempat sare nu dipake motah ku nu keur kulem sawur jeung sora luhlah na nu keur ngimpi marurak buah di taman larangan.
Subuh keneh di eta gedong si istri geus dangdan make rok teu nawol nu kahandapna nuluhureun tuur kaluhurna katutupan ku baju haneut wol nu kandel buuk nu galing dirumbaikeun nutupan punduk benang mitaan ku sutra beureum. Keur nulis dina meja geus beres nulisna, kertasna ditilep ditinihan ku kunci digolerkeun dina meja. Jung eta istri teh nang tungkop kana dua tas nu geus sadia ti sore keneh dijingjing ku leungeun kenca katuhu dibawa kaluar. Jepret sorapanto dikunci eta istri geus indi ti pakarangan ngajugjug beca nu geus nyampak di sisi gang nu geus dipesen ti kamarina keneh. Celakana beca jeung babawaanana maju mapai gang nu beras ka jalan gede. Reg beca teh eureun narikna ngan semet jalan gede, di jalan geus nyampak hiji sedan weuteuh dieusi ku istri aya opatanana. Supirna kaluar muka bahasi barang, bus koperna diabuskeun, gabrong ditutupkeun deui. Sanggeus mayar ongkos becana eta istri teh bus kena mobil diukna di tukang ngarendeng tiluan, dihareup aya tiluan jeung supirna. Tanpa komando mobil maju ngageleser bubuhan mobil weuteuh, sora mesinna teh cempe pisan. Geus liwat luar kota, mobil nyemprung maju ngulon mapai jalan Bandung Jakarta, sedan weuteuh nu make plat nomorna beureum, angkana bodas. Ku bapak-bapak gede ngadius tanpa rintangan ninggalkeun kota Bandung. Bapak kepala nu aya di bumi nu dikantunkeun ku istri teh geus gugah kengeng dangdos keur calik dina kursi nuju maca surat nu ngagoler dina meja ditindihan kunci teh. Katingalina anteng pisan macana teh tamat maca surat, bapak kepala imut nyalira bangun bungah dina salebet manahna. Anjeunna kaluar ti gedongna sarta ngonci pantona eta gedong, nyandak Vespana ti garasi. Vespana geus aya di gang, bapak kepala ngajugjug ka kantor pada melanana bade dina sakumaha sasari. Di Jakarta nu tempatna aya di puseur kota di hiji gedong nu bertingkat aya merak ngajeblak gedena kara awas ti kajauhan, katembong bisa kabaca ti kaanggangan. Sepe nurani importer dan eksporter nu ngabogaan sababaraha cabang di saban tempat, samalah boga cabang-cabang perusahaan sejana bidang produksi, pemborong bangunan, jeung usaha-usaha di bidang pendidikan nu diwangun ku sakola-sakola partikulier. Pagawe-pagawena keur sibuk sacabakna. Di kamar kantorna nu aya merek kantor direktur aya dua pameget keur papayun-payun caralik bari cacarios. Kumaha Hidayat, geus aya katerangan di mana ayana cenah? Sugan aya bejana bae mah. Numawi mang, lebang teu aya nu masihan katerangan dina tempatna nu kapungkur parantos teu aya ngarali duka ka mana. Nu keur ngobrol teh direktur eta perusahaan Bapak Khairuddin keturunan asal ti Sumatera jeung wakil direkturna Pak Hidayat nu ieu oge kasukuan mah nya ti Sumatera keneh ngan geus lair malum turunan ti ibuna Pak Hidayat mah teu Sumatera soteh. Sajongjongan mah duanana ting harulang bangun aya nu keur diaremut-emut. Geus we tong diinget-inget atuh lelakon jeung kajadian anu kaliwat mah. Angguran gera mikir boga deui pamajikan da ngora keneh Hidayat teh kudu boga turunan saur Pak Khairuddin ka Pak Hidayat nu katinggal masih keneh ngahulang. Numawi abdi teh teu weleh panasaran sareng teu aya wae hate abdi mah kana gaduh bojo teh teu weleh kumalangkang siang wengi oge Nurhayati henteu daek leungit tina pikiran abdi. Nurani nu dianggo ngaran ieu perusahaan ku abdi diamanatkeun ka Nurhayati supaya dipake ngaran budak di mana lahir da harita keur kakandungan ditinggalkeun ku abdi teh. Ari umur nama antara Pak Khairuddin jeung Pak Hidayat teh teu sabaraha gesehna malah bisa disebut sasamana. Ngan duka patali jeung kakulawargaan bae Pak Hidayat nyebut mang ka Pak Khairuddin teh pantes nama. Palebah dinya nama akang oge teu ngabibisani boro-boro Hidayat mang oge teu weleh ingat kanu jadi lanceuk nu geus eueuh di kieuna. Kakang Saipuddin nu ngurus mang ti leuletik ngan hanjakal pondok yuswana ngan hiji-hijina ninggalkeun budakna
Nur Hayati nu geus jadi pamajikan Hidayat. Ku waktu harita hampir jadi korban bapak terena, geus puguh indungna, harta bandana beak, hayoh deui anakna rek dipake korban kasadakahanana. Nyariosna kitu teh Pak Hairudin bangun anu sedih prihatin pisan. Ya oge nu jadi milik urang duaan teh sasatna mah milik Kang Saipudin deui nu geus di jalanan ku anjeun Hidayat. Nya anjeun lantaranana pangna bisa kieu teh da mang mah teu ngimpi-ngimpi acan kana usaha tonggoy bae meureun ngalakonan kuli. Nya sasarengan ari salaresna mah sareng emang mung abdi mah sakadar neraskeun sugan tiasa pendak deui sareng pun bojo Nur Hayati oge budakna Nurani nu mawi ku abdi dipake ngaran oge kana usaha urang teu aya sanes jadi lambang budakna. Mun panjang umur Nurani panjang deui perusahaan urang oge. Mun pondok umurna Nurani ngandung harti pondok umurna ieu perusahaan atawa teu maju ieu perusahaan teh upami Nuranina pondok umurna mah tah kitu salaresna ieu perusahaan teh ku abdi ngawitan dibangunna dibarengan ku hiji cita-cita. Surupa Hidayat nyariosna rada ngalimba sedih manahna emut ka istri sareng ka putrana. Pak Hairudin oge nguping cariosan Pak Hidayat teh ngangres manahna da sanyana perusahaanana nu ayeuna teh sakitu gedena. Hasil jerih payahna Hidayat sakaluarna tina tahanan da anjeunna mah harita teh digawe di nagara ari modalna nyaeta warisan ti kolotna nu ngan saukur lumayan oge. Bagian anjeunna sareng lanceukna Saipudin nu sakuduna ragrag ka Nur Hayati. Malah ari tadina mah Hidayat jeung Saipudin teh sakantor babarengan pada digawe di Jakarta. Kumaha bejana sakola muslimin putri anu di Bandung teh aya kamajuan Hidayat? Pak Hairudin naros ka Hidayat nu masih keneh ngahulang. Oh, sumuhun. Nambah nampi laporan ti Pak Abdullah kepala sakola nu parantos ti payun teh yen aya kamajengan ku abdi pimpinan diserenkeun ka Ibu Jubaidah sareng wakilna guru enggal dialihkeun ka eta sakola. Ieu oge nganggo dasar laporan ti Pak Abdullah sareng Ibu Jubaidah abdi teh. Syukur atuh ari aya harapan mah. Dasanyana ari hasil duit mah tina muka sakola teu aya untungna. Mun dibandingkeun jeung bidang nu sejen-sejena ngan tina bidang sosial wungkul hitung-hitung ngabantu pamarentah jeung ngabingbing masyarakat tina jurusan didikan rohani nu jadi pangharapan emang mah. Sok nalangsa emang mah harita ari ingat kana lalakon urang teu puguh-puguh teu gugur teu angin jol-jol digerebeg ku polisi dipitnah pajarkeun nyokong borombolan ditahan aya 6 bulana ka 7 bulan dibebaskeun. Ari geus kaluar tina tahanan menang beja teh Hidayat deui dihukum cenah disalahkeun geus ngagelapkeun duit deui duit nagara nu geus dipake ngabiayaan gorombolan teh. Na kumaha eta teh sanyana Hidayat? Duka atuh dugi ka ayeuna oge teu kahartos ku abdi mah ngan emut ari perkawis artos mah harita abdi ditambutan artos sementara kudunungan sasatna mah Pak Karma nu jadi pimpinan abdi harita. Mung lepatna abdi percaya teuing teu nganggo tanda bukti penerimaan da percaya teh sareng sakedap cenah nambutna teh enjing atanapi engke mulih ti kantor disanggakeun tapi enjingna henteu ngantor sareng teu ayana teh aya mingguna memeh pakarna pendak abdi ditangkap manten ari fitnah tina perkawis gorombolan aya serat-serat nu make ngaran sareng tanda tangan abdi nu kengeng dokumena ku pihak anu berwajib tapi dah henteu rumaos abdi mah bujang-bujang make hubungan sareng gorombolan teh liar oge tara aya di Jakarta teh. Mang oge uning ngaku anjeun mung ari sok nganjur-nganjurkeun mah tina perkawis agama rumaos we abdi teh tapi da bebas tina hubungan itu ieu abdi mah. Obrolan Pak Hairudin sareng Pak Hidayat henteu kebat kabujang juljol tamu-tamu nu aya hubunganana jeung perusahaan. Maklum ngalobrolna di kantor henteu salse sapertos di bumina. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna
nyaeta Ibu Jubaidah. Ibu Jubaidah dibumina keur katatamuan ku hiji pamegat geus sepuh keur ngobrol di payun bangun anu penting pisan nu keur dianggo masalahna. Harita Neng Nurani oge mayunan ka eta tamu teh. Kakuping Ibu Jubaidah ngawitan nyarios ka eta pamegat. Sumuhun ari kawitna mah nu gaduh cita-cita mah pun anak. Nya ieu pun Nurani nya saterasna ku abi diperkiat didamel dadasar nu diasongkeun ka bapa. Ya sami-sami nuhuna ari cara bapa mah ayeuna cita-cita urang geus ngawujud kaleresan nu janten direktur utama di Jakarta ngalaksanakeun kana cita-cita urang. Bangunan parantos sayagi murid-muridna parantos seueur malahnya ieu pisan nu jadi kemegahan teh keur bapa mah. Bapa bunga lain memeusan ku inisiatifna Neng Nurani nu geus nyieun ieu dasar pikeun ngahontal cita-cita urang dina ngawujudkeun ngabantu ka nagara jeung bangsa umumna khususna keur ngalengkepan tujuan amal ma'ruf nahi mungkar dina bidang pendidikan rohani atanapi dina agama nu diridoan ku Allah Subhanahu wa taala. Malah rada oge kaget bapa teh nah jol seueur bae pimurideun anu daftar. Atuh da parantos lami Neng Nurani teh gaduhna murid mah nu digilir saban wengi di dieu dirorompok di alajarna teh ditangtayungan ku kepala RK sareng bagian keamanan satempat. Oh pantas atuh ari kitu mah geus teu hese deui ngan kantun ngalihkeun murid wungkul ti bumi ka sakola. Laras kitu pisan suri Ibu Jubaidah bari neraskeun cariosna. Mung mugi-mugi bae Allah ngaberkahan sareng nasihan taufik sareng hidayatna ka urang sing dugi ka tiasa ngaheuyeukna dugi ka aya mangfaatna keur urang sareng kaum putri sadayana ayana sakola muslimin putri di urang teh. Amin amin ya robbal alamin. Surpa Abdullah sareng Neng Nurani anu ti tadi ngabandungan kana cariosan Pak Abdullah sareng Ibu Jubaidah. Mung bapa teh nampi serati Bapak Khairuddin di Jakarta tangtos ngaluuhan kana upacara perayaan Isra sareng Mi'raj anu bade dongkap nu diancar-ancar bade diayakeun di sakola. Muga-muga bae atuh sing diparengkeun sakantenan bari marios ka aya sakola anu nembe suri Ibu Jubaidah. Na tamuna Pak Abdullah parantos mulih ti bumina Ibu Jubaidah nu kantun mung pribumi neraskeun ngadarongeng dugi ka siang pisan. Kocapkeun pamirsa lalakon disejen deui. Pas sore kabeneran halodo angin ngahiliwir ngadalingding nambahan tiisna hawa kota Bandung ninggang kana mangsana caang bulan. Jalan-jalan rame kuno lalar liwat barudak ngarora ting alabring awewe jeung lalaki nu keur jaralan jalan. Aya nu nyimpang ka rumah makan, aya nu ngahaja ngadon balanya ka toko bae, malah aya oge nu kakara balik sakola jeung rea-rea deui nu sakadar ngadon liwat tas aya kaperluan. Di tengah jalan munggah heureun ku pasuli warna kendaraan, mobilna ting darius, motor ting sarepet, sapedah jeung beca ting salieur. Di antara lolongkrangna mobil jeung motor nu antai-antayan pada hayang gancang. Sora gerungna mobil patembalan jeung derededna sora motor Honda jeung Yamaha nu dihaja patarik-tarik sawur jeung sora klakson nu ting daridid. Silih tema jeung kriningna sora bel sapeda jeung beca nu pada hayang boga jalan anu lowong. Ting barasa cahaya lampuna nyaangan jalan jeung nyelebrut beca nu tara marake lampu. Di hareupeun gedong bioskop parahyangan heureun usik ku anu arek lalajo sisi jalan pinuh ku mobil nu diparkir. Barudak ngora awewe jeung lalaki geus ngarariung nunggu dibukana loket pangjualan karcis. Calo-calo ting arasong rek ngajual karcis kanu haroream ngantai. Di antara anu sakitu lobana aya 4 budak ngora nu kakara datang tina motor Yamaha, 2 lalaki jeung 2 awewe nu pada ngabonceng. Nu saurang motorna Yamaha, nu saurang make motor Honda. Filmna naon euy Ded? Nu saurang nanya ka baturna. Sumerta me euy, main ayeuna rup. Si horeng budak ngora teh mahrup jeung kabogohna Neng Mari Edi jeung adina mahrup Neng Yati arek lalajo ka bioskop. Meuli euy karjesna Ed. Hoream euy ngantaina panjang.
Urang meuli ti luar wae, kajian mahal saeutik, ceuk Edi bari ngaleos nyamperkeun calo nu nyekel karcis motorna dicekelan ku Neng Yeti. Geus mareunang mah karcis jeung geus nyimpen motorna eta dua pasang budak ngora teh arabus ka gedong bioskop. Dariukna di kelas hiji tempatna henteu sajajar, tapi kaselang ku dua jajaran kursi. Bangun anu katarik pisan lalajona teh maklum nu diputerna film romantis modern nu lalajona barudak keur meujeuhna mekar tina wancina perkembangan birahi atuh merenah pisan. Asa dibere contoh, film diputer mimiti main pelebah main nu ngahudangkeun nafsu birahi atawa nu umumna diserebut homoseks cenah. Nu keur lalajo oge loba anu main di hareupeun layar deui, maklum zaman bebas pergaulan. Mahrup jeung baturna lalajona nepi ka akhirna maranehna geus aya di pakarangan bioskop. Terus ka mana euy Ed? Geunah euy hawana, caang bulan deui, ceuk Mahrup nyaritana bangun anu acan sugema ulina teh. Apaan? Menang undangan lain Rup? Ti Yulia arek ulang tahun? Euy, poho saya mah. Aya tuis jeung agogo cenah. Tante Mince oge pantes nama datang. Saha euy Tante Mince teh? Ceuk Edi jiga nu penasaran. Wah, api-api si laing mah. Guru sararea eta mah. Awewe lalaki oge pada nyaho. Guru tuis jeung agogo teh nu sok ngajar tari pergaulan internasional teh manehna. Nyaho teh dewek mah kaeta nu lincah geuning anu jiga Indo teh hadenya euy awakna. Aduh, Edi ngagero di jembel bujurna ku Neng Yeti nu geus anyeceuleuh dina motor tukangeun Edi. Ah, kunaon Yeti make ngajembel? Naha atuh ari nyarios teh, palai wae ari kanu alus mah. Dasar si Edi mah lain jiga deui, dasanyana atuh Indo eta mah euy, ceuk Mahrup bari nyelah motorna. Drem, 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 soda motorna diputer gasna. Dius wae motor Edi jeung Mahrup ngebelenyeng ngajugjug ka jalan nu ditangtukeun dina tempatna anu disebut dina surat ondangan. Tunda lalampahan Edi jeung Mahrup nu keur aya di perjalanan. Ayeuna urang muka deui lalakon Bapak Kepala. Bapak Kepala keur calik dina kursi jok bari ngadangha krupina katinggalan teu berag seperti biasa pasemon alum sareng jiga nu rada pusing dipayunan ku istrina keur ngaos koran. Kumaha pi? Aya artos teh? Saur istrina bari ngalesotkeun koran tina pananganana disimpen dina lahunan. Ah, awewe mah eueuh deui ngan duit weh. Ngababarikeun kana duit teh. Saur Bapak Kepala bari ngagaro mastakana. Budina anu keur pusing teh beuki tembong bae ditambahan ku bangun anu bendu. Duit naon deui atuh? Hantem wae kana duit teh. Nah dikira sabaraha boga gaji teh. Har itu api. Data acan masihan risiko keur tuang sareng bayaran barudak atuh. Sasi ieu mah. Apan sasi itu aya oge ladang perhiasan abdi. Ditambut heula ku api. Kange objek cenah. Nya, ari cenah hasil kumaha? Lain aya duit di Ciherang, sesaladang sawah ti mama. Sumohon artos 20.000 rupiah mah. Atuh da parantos seep. Ku barudak oge teu cekat 3 sasiheun. Da eta barudak oge beukina karakana duit teh. Kawas nu barisa ngarah wae lalampahanana teh. Da ku apih dijujurkeun geuning, ngarah henteu tinggaleun zaman. Suruh apih teh teu sirikna kana naon-naon tada dipungpang. Enggal keneh turni ka Bali. Duaan seep aya 10.000 na. Dia oge arek lalajo golosor 2.000. Leheung Yeti sok aya nu mere ti Edi. Ongkos jeung lalajona terang ngaluarkeun artos. Malah sok sareng jajan sareng mawa oleh-oleh oge pamere. Ah, dasar awewe mah teu nyaho dehesena sagala rupa teh. Tah kadinya Bapak Kepala ngalungkeun duit kana lahunan istrina 10 lambar anu 1000-an bari ngaleos. Bade ka mana deui pi? Da ieu teh parantos tabu salapan langkung. Sur istrina bari ngadeg ngeupel artos teras nuturkeun carogena nu angkat ka payun. Ka mana deui? Ari lain rek neangan piduiteun mah.
Sakitu arawes pisan kana duit teh. Nyariosna kitu teh bapak kepala bari angkat ka payun nyandak motorna anu aya keneh dina teras. Tilas putrana anu istri nganggo. Waktosna kabejeng sae pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.